Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Wan nazi'ati gharqa. Perhatikeun bentang-bentang nu garancang pindahna. Wan nashitati nashta. Jeung perhatikeun bentang-bentang nu salawasna pipindahan. Was-sabihati sabha. Jeung perhatikeun bentang-bentang nu maluter gancang pisan. As-sabiqati sabqa. Tuluy bentang-bentang nu maluter paheula-heula. Falmudabbirati amra. Jeung bentang-bentang nu dipake ngatur urusan. Yauma tarjufur rajifah. Sing inget poean genjlongna bumi anu kacida tarikna. Tatba'uha ar-radifah. Ditema kuno nuturkeunana. Qulubun yawma idzin wajifah. Hate jalma-jalma poe eta kacida gempeurna. Absaruha khashi'ah. Panenjona tarungkul alung. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Maranehna nyarita naha urang rek dibalikeun deui kana kaayaan sasari. A idza kunna 'idhaman nakhirah. Nalika urang geus jadi tulang taleng nu raremek. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Maranehna nyarita deui anak kitu mah pangeran nu matak rugi. Fa innama hiya zajratun wahidah. Tapi saestuna eta mah jeritan anungan sakocepat. Fa idza hum bis-sahirah. Dadak sakala maranehna aya deui di luhur bumi. Hal ataka haditsu Musa. Naha kamaneh geus kawartakeun lalakon Musa. Idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Nalika pangerana cumeluk kamanehna di lengkob suci nu katelah tawa. Idhhab ila fir'auna innahu. Junggera indit maneh ka Fir'aun lantaran manehna geus murba wisesa. Tagha faqul hal laka ila an tazakka. Pok caritakeun ka manehna naha andika hayang jadi suci. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Jeung naha daek andika dituduhkeun ka pangeran Andika sangkan Andika aya kasieun. Fa arahu al-ayatal kubra. Tuluy Musa mintonkeun ayat mujizat nu gede ka manehna. Fakadzdzaba wa 'asa. Tapi Fir'aun ngabohongkeun jeung baheula. Thumma adbara yas'a. Tuluy manehna nu kangan gejlig indit. Fahashara fanada. Ngumpulkeun rahayatna sarta susumbar. Faqala ana rabbukumul a'la. Pokna nya kami pangeran Arandika anu luhung. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Ku kituna Allah nyiksa manehna ku siksaan akhirat jeung dunya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Saestuna dina perkara eta teh jadi pangajaran keur sing saha nu wedi ka Allah. A antum ashaddu khalqan amis samaa banaha. Nah maneh makhluk anu leuwih hese diugakeun batan langit padahal anjeunna geus ngadegkeunana. Rafa'a samkaha fasawwaha. Anjeunna geus nanjeurkeun adeganana tuluy nyampurnakeun. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. Jeung anjeunna ngajadikeun poekna peuting jeung caang ngempraena beurang. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Jeung saenggeus kitu anjeunna ngamparkeun bumi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Jeung tidinya dikaluarkeun caina jeung jujukutan. Wal jibala arsaha. Jeung dijungkiringkeun gunung-gunung. Mata'an lakum wa li an'amikum. Keur bekal maranehna katut ingon-ingon maranehna. Fa idza ja'at at-tammatul kubra. Nya upama tumiba kaributan nu rongkah. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Dina poean manusa ari
peringetan kana anu geus dilampahkeunana وبرزت الجحيم لمن يرى sarta geus ditembongkeun neraka pikeun nu hayang nenjo. فأما من طغى Sing saha nu doraka ngaliwatan wates wangen وآثر الحياة الدنيا turta ngutamakeun kahirupan dunya فإن الجحيم هي المأوى saestuna nya jahanam geusan pangbalikanana. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Jeung sing saha anu wedi ku kaunggulan pangerana sarta ngaraksa dirina tina hawa nafsu فإن الجنة هي المأوى saestuna nya sawarga geusan pangbalikanana. يسألونك عن الساعة أيان مرساها Maranehna baris nanyakeun ka maneh Muhammad iraha bakal kajadian kiamat. فيما أنت من ذكراها Kumaha bisa maneh nerangkeunana إلى ربك منتهاها ngan pangeran maneh nu uninga pamustunganana. إنما أنت منذر من يخشاها Maneh mah ngan tukang wawadianan jalma-jalma nu sieuneun ku kiamat. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها Dina mangsa maranehna nenjo kiamat teh pangrasana teu kungsi hirup di dunia angin sapeuting atawa sapoe bae.